pada beberes Pak anak ieu bantun sadayana wajah diberesihan kurang parutan dah kampung aya di mana ai geus beberesih mah alhamdulillah Nyai kumaha aja ai geus beberesih mah urang teh pan moal ditegor moal dapat pagawean heula bereskeun oh ai ngaran-ngaran pagawean anggeus bapan urang teh moal dibaeudan moal jeung bisa curhat jeung tetangga moal dibaeudan ku dunungan segala rupa ge pagawean matak ai ngaran-ngaran jadi babu mah kudu pikanyaeun dunungan kudu leles beheung murukan teh kudu hampang birit bener kudu pikanya lamun dunungan goreng cacapek teh urang teh kudu bisa ngelehan maneh kudu rumasa urang tangeuy da ai jelema dipuji mah atoheun bener eueuh urang heeh sing leles beheung we hirup ieu mah kadang-kadang kadunungan teh neluh jadi omongkeun dari paok dunungan teh kadang-kadang dudukun geuning aing teh hayang boga dunungan nyaaheun aduh eta aya keneh dina zaman modern kiwari jelema anu dudukun hayang dipikeun nyaah ku dunungan bener naonan cek urang mah padahal lamun ningali ayat-ayat pangeran pangandikana Allah kumaha teh aja mun maneh eling ka kami tuh dangukeun sumohon mun maneh eling ka kami bakal eling ka maneh jadi urang heula oh nu kudu eling teh jadi meureunnan aing teh salah ngadoa baheulana lepat pengen doa kolot teh cing jadi jelema anu dipikanyaah loba nu mikanyaah nu mikawelas nu mikaasih pada hati balik teh doa teh tibalik kumaha ari eueuh padahal kuduna mah cing jadi jelema anu nyaahan deudeuhan welasan asihan oh engke di mana urang nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gara datang tos kitu ulah heeh bener aya timbal balikna ari hade tak kitu danya atuh halus tabi dina zaman susah kiwari mah aji kumaha lapangan kerja sempit baik jarah ka itu kapamijahan nah awak kapamijahan kumaha ieu ceu ai jarah teh pinah naon ayo ceu jauh pinah we jadi sing mararijah atuh hirup teh ulah kedua eta sing mijah pikiran sabab piduiteun wungkul kabeh oge lamun dipikir mah pidu itu sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir bener lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan eta teh innal mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas balayana setan kitu lain aji sumuhun telepat teh ceu anu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai kumaha kulan patung teh haram haram imah ulah ngukut patung arek dipikeun isuk mah sabab malaikat rahmat mau datang mau ngirim rezeki piceunaan isuk sabab malaikat sieunun ku patung piceunaan eta patung nu nya aya malaikat borangan patung nu di imah teh patung nu di imah nu ngajuntul teh ai patung teh bertolak belakang jeung tauhid teh eta teh patung tina kai tina pada aisieun depan aisieun teh nafsu sedangkan malaikat pada nafsuan lepat kaprah katanya bener garape ya kasketan cenah sanem poe aing mah malaikat acir-aciran lulumpatan sieun ku patung aya kan budak-budak bener dipikir mah itu tapi ulah disalahkeun ulah dilepatkeun kumaha ai bener teh cenah geuning aya opat hiji bener ceuk Allah disebutna mutlak
mutlak dua bener cek ilmiah mata teh tilu bener cek umum kaopat bener cek falsafah kumaha teh ece ai bener cek umum bukti nawe panon poe biji ti mana sok di wetan cek di urang cek urang Jawa Barat panon poe teh biji di wetan tuh eta teh umum nak aduh genjeng ilmiah da cek ilmiah mah lain biji panon poe mah naon cek da ilmiah bumi numui tapi umum ngajawab deui heuh cenah pan rarasaan teh biji tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan rarasaan pang benerna rarasaan mau kapanggih mau duit negara kita cikoplok abong rarasaan mau katohian rarasaan mau katohian rarasaan mau kapanggih tuh sing horeng karek nepi kana rarasaan sumuhun rasa pang benerna rasa pang imana so suci asa pang bersihna rarasaan teh pang benerna we padahal jelema mah pan tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tar kapake isu sabab jelema teu cicing dan nida hiji martabat benar teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran sekali-kali sok kasalahan nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana eta teh lain nu tara salah eta teh nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reulah jelema saha nu tara salah dasa kakeunaan ku salah mah di presiden ka tukang macu tapi bener ce jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana itu bener bibi oge bener bi marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu cek abah ence nya disayati si Bance indungna bancu marukana ai bener cek Allah mutlak mah tah teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak tah mutlak geus moal bisa diganggu gugat buku bener bener tuh cuma tak kade hirup teh ulah boga rasa pang benerna batur teh disalahkeun nu kitu nu kieu teh bener jeung hirup ulah yang kade si Asep eukeur masih teh tereh modar naonan tere bakal katempo dina ngadalangna ge geus hukhek lain tereh bakal geus minang ka rumah sakit ulah sok kitu ke jeung eta geus sering ngabalanjaan rupiah wa ke jeung sok sombong Asep sia bener ulah loba dibangkakeun nah kitu ayi sumuhun aja saya rasaan terek panjang umur teh pada ponoknya terjag-jag padahal teu bisa kitu Sep jeung rasaan terek Asep wae ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang duh sia di mana kakenaan muntaber moal becus ngadal geuing macing cager ikhtiar mah ngan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir teu bisa dihalang-halang beres tenang aing mah engke Asep di museum di museum kumaha tapi Pak Asep mah jadi tulang tah benar ya aja benar aja hanya kenangan ulah loba nu di aku hirup teh ladang ngawayang boga mobil boga sawah boga imah alus pemajikan geulis benar geus disabut umur Masep ku pamajikan teh diusir kumaha ku ibu Nena kumaha silahkan Bapak untuk pergi selamanya di ruang we tila karunya eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang ladang ceceuleuweungan di lemur batur dipake hees kumaru lain nyeri saliwat nyeri hatenya nyeri saliwat mending podaran heula pemajikan maneh teh ayeuna dosa-dosa wake dipaehan segala lan nya ka dosa-dosa wake jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami sia bogoh ka pemajikan dalang lain bogoh jeung dipaehan ada sia mah keur mahayang teh baheula cocok urang di desa samahan alah
wajarna kitu ayi yang nyaritakeun jelema nyarioskeun nyai di payunan Allah masep rekep deng-deng papak sarua daya istilah tong borong maneh dalang tuh Bapak SBY kumaha apa SBY di mana maot eta layona cana kaunga pasar moal aya nu meuli moal malah sarieun bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana teri tidak ada apa-apanya. Eueuh naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua. Sumuhun. Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah, kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tu paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Aduh, leres. Amin. Tayo saingan mamah dedek. Paingan itu. Nah kitu nyai ustazah teh. Kabogohna Ustad Solmed. Eta teh sabab aing kabungbulengan ku Ustad Uje. Bela parah. Bela terus ngantunkeun. Da rumah sa aing oge teu lumak teu ngaku bener. Aya wae atuh ceuk kalepatan mah. Baheula baheula mah keur ceking awak kumaker ceking dalang nang tariana ti Bojong Picung nutur kaedanan teh ku ceuk teh marukana urang Bojong Picung kitu can Pak Haji sina kaedanan teh ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rarame loba pemuda barudak jeung ayeuna mah boga gelar dalang teh ayi nya ayeuna mah kula anu sarjana sastra Sunda ayeuna anu Tipikom tenang dalang yoga dalang dadan putrana Padede Amung dalang Awan putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka dalang Apep sarjana dalang ya sumuhun sarjana wungku enamu para bahasa Asep ka itu mah dalang teh teu boga gelar henteu sakola ge minim otodidak sapangi-pangi sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah ti STSI dalang Asep Sunanar mah daruara we ka kawena oge da jeung nyana keur bae target jadi dalang 100%. Lupang alusna dalang teh 100%, tas si Asep teh 1% ge biung. Nya bener. Nya. Tapi mah bayangkeun pek terus ku dalang-dalang da si Asep asa kedeng-deng maot. Tapi payu deui. Naon? Tapi payu jeung mahal. Anehna teh eta. Teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep we ninggal ratang. Da jan geus kolot ge geuningan payu we. Sabenerna mah da geus haroream ngadalang teh dina duit leutik mah. Beberebet tak itu wilujeng nonton ya kanu di TV na sewang-sewang TV RI Bandung ayeuna nayangkeun dalang Asep Sunandar Sunaria larasnya dina ulang tuh dalang kasepuhan ya dong anu tereh maot da anu nyamper loba atuh ayi nasaha anu nyamper maot oh kencing manis darah tinggi jantung asam urat da eta mah kajurung ku usia atuh faktor usia geus 58 tahun Pak Asep tapi nafsu mana mah anggar keneh ngora keneh kan bae nafsu nah kitu ayinya cumun aja wilujeng nonton ya kan anu sami nah awak ka pamijahan kumaha ieu ceuk ai jarah teh pinah naon ieu ceuk jauh pinah we jadi cing mararijah atuh hirup teh ulah kedua eta cing mijah pikiran sabab piduiteun wungkul kabeh oge lamun dipikir mah pidu itu sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir bener lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan eta teh innal mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan kitu lain aji sumuhun telepat teh ceuk nu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai kumaha kulan patung teh haram
Oh haram. Imah ulah ngukut patung. Oh arek dipiceun isuk mah. Sabab malaikat rahmat mau datang mau ngirim rezeki. Piceunaan isuk. Sebab malaikatna sieuneuan ku patung. Piceunaan isuk. Eta patung nu Nah nya aya malaikat borangan. Oh patung nu di imah teh. Heeh. Patung nu di imah nu ngajuntu teh. Oh ai patung teh kumaha? Bertolak belakang jeung tauhid teh. Eta teh. Heeh. Patung tina kai tina. Pada aisieun depan aisieun teh nafsu. Sedangkan ain malaikat pada eueuh nafsuan. Oh. Heeh. Lepat kaprah tetenya. Bener. Garape Ya kasketan cenah. sanem poe aing mah malaikat acir-aciran lulumpatan sieun ku patung. Aya kan budak-budak. Bener dipikir mah itu. Tapi ulah disalahkeun. Ulah dilepatkeun kumaha. Ai bener teh cenah geuning aya opat. Hiji bener ceuk Allah. Oh, Disebutna mutlak. mutlak. Dua bener ceuk ilmiah. Mata teh. Tilu bener ceuk umum. Opat. Kaopat bener ceuk falsafah. Oh, kumaha teh eceuk. Ai bener ceuk umum. Buktina we panon poe biji ti mana sok? Ti wetan. Ceuk di urang ceuk urang Jawa Barat. Oh, cek Panon poe teh biji. ti wetan. Tuh eta teh umum. Umum dak. Adukeun jeung ilmiah, da ceuk ilmiah mah lain biji panon poe mah. Naon cek Da ilmiah? bumi nu muih. Oh. Tapi umum ngajawab deui heuh cenah panrarasaan teh biji. Tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Aduh. Rarasaan pang benerna. Rarasaan moal kapanggih, moal duit negara ge teh cikoplok. Abong. Rarasaan moal katohian we nya mah. Rarasaan moal katohian. Perasaan bumi. Rarasaan moal kapanggih. Heeh. Tuh sing horeng karek nepi kana rarasaan. Sumuhun Rasa pang benerna, rasa pang imana, so suci. asa pang bersihna. Rarasaan teh pang benerna we. Heeh. Padahal ai jelema mah pan tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tar kapake isu, sabab jelema teu cicing dan nida hiji martabat. Heeh. Oh, benar. Teu cicing dina hiji martabat. Sok kasalahan jeung kabeneran. Kabeneran. Sekali-kali sok kasalahan. Nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, eta teh. Lain nu tara salah. Eta teh. Nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reulah jelema saha nu tara salah. Dasa kakenaan ku salah mah. Di presiden ka tukang macu. Tapi heueuh bener ce. Jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Oh, Itu bener. cek bibi oge. Benar bi. Marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu. Oh, cek Abah Ence. Bah Ence nya Ti Sayati. Si tuh Bante indungna bancuk. marukana ai bener cek Allah mutlak mah teh teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak teh mah. Mutakes Moal bisa diganggu gugat. puguh benar. Heeh. Benar. Tuh Sumata kade ahirup teh ulah boga rasa pang benerna. Batur teh disalahkeun nu kitu nu kieu teh. Bener. Jeung hirup. Heeh. Jeung hirup ulah yang Kade si Asep. Eukeur masih teh tereh modar. Nanaonan. Tere bakal. Katempo dina ngadalangna ge geus hukhek. Lain tereh bakal. Geus minang ka rumah sakit. Ulah sok kitu ke jeung eta. Gue sering ngapalanjaan rupiah. Wa ke jeung Tong sok sombong Asep sia. Heeh, bener. ulah loba dibangkakeun. Nah gitu ayi. Sumuhun aja. Air rasaan terek panjangnya umur teh. Pada ponoknya. Terek jag-jag padahal teu bisa kitu Sep Jeung darasan terek asep wae. Ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang. Duh. Sia di mana kakenaan muntaber mau becus ngadalang moal. Aja popongnya diimpus kan. Karek nyeri panas beteng oge diimpus geuning. Heeh. Ya mudah-mudahan Pak Asep masih damang. Si
cing sehat gitu usahakeun ais geuing mah cing cager ikhtiar mah ngan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir teu bisa dihalang-halang beres tenang aing mah engke Asep di museum di museum kumaha yo tapi Pak Asep mah jadi tulang tah benar ya benar aja hanya kenangan ulah loba nu di aku hirup teh ladang ngawayang boga mobil boga sawah boga imah alus pemajikan geulis benar geus dicabut umur Masep ku pamajikan teh diusir kumaha ku ibu nenah kumaha silahkan bapak untuk pergi selamanya di ruang we karunya eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang ladang ceceuleuweungan di lemur batur dipake hees ku maru lain nyeri saliwat nyeri hatenya nyeri saliwat mending podaran heula pemajikan maneh teh ayeuna dosa-dosa wake dipaehan segala lan nya ka dosa-dosa wake jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami sia bogoh ka pamajikan dalang lain bogoh jeung dipaehan kada sia mah keur mahayang ti baheula cocok urang didengkong alah wajar da kitu ayi heuh mah nyaritakeun jelema nyarioskeun ya ayi di payunan Allah Masep rekep deng-deng papak sarua daya istilah tong borok maneh dalang tuh Bapak SBY kumaha apa SBY di mana maot eta layona sana ka unga pasar moal aya nu meuli moal malah sarieun bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana teri tidak ada apa-apanya. Naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua. Sumohon. Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah, kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Aduh, leres. Amin. Tayo saingan mamah dedek. Paingan atuh. Nah kitu nyai ustazah teh kabogohna Ustad Solmed eta teh sabab aing kabungbulengan ku Ustad Uje beda para beda terus ngantunkeun daru masa aing oge teu lumak teu ngaku bener aya wae atuh ceuk kalepatan mah baheula mah keur ceking awak kumaker ceking dalang nang tariana ti Bojong Picung nutur-nutur kaedanan teteh ku teh marukan urang Bojong Picung kitu can Pak Haji sini kaedanan teteh ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rarame loba pemuda loba barudak yang ayeuna mah baroga gelar dalang teh ayi nya ayeuna mah kula anu sarjana sastra Sunda ayeuna mah anu tipikom tenang dalang yoga dalang dadan putrana Padede Amung dalang Awan putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka dalang Apep sarjana ya sumuhun sarjana wungku enamu kalau bahasa Asep ka itu mah dalang teh teu boga gelar henteu sakola ge minim otodidak sapangi-pangi sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah ti STSI dalang Asep Sunanar mah daruara we ka kawena oge da jeung nyana target jadi dalang 100%. Nupang alusna dalang teh 100%, tas si Asep teh 1% ge biheung. Nya bener. Nya. Bayangkeun pek terus ku dalang-dalang da si Asep asa kedeung maot. Tapi payu deui. Heeh. Naon? Tapi payu jeung mahal. Anehna teh eta. Teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep we ngararatang. Da jan geus kolot ge geuningan payu we. Sabenerna mah da geus haroream ngadalang teh dina duit leutik tama tadi ayi naon bener teh ceuk Allah ceuk ilmiah
cek umum tak ayeuna cek falsafah kumaha cek falsafah aing bener cek falsafah mati balik kumaha panon poe teh lain biji ti wetan tapi panon poe teh bijina ti kulon hor nama ke ti kulon falsafah tah cek falsafah heeh nah kumaha naon cenah make falsafah panon poe biji ti kulon heeh lasan teu kieu ayi kumaha cing wake jeung pangna panon poe biji ti kulon sumohon cek falsafah laras tah bangsa urang teh ayeuna geus poho ngakan kulub talus geus poho ngakan kulub sampe nu dihakan teh hamburger naon teh hambur duit ger pasea eta teh kahakanan urang barat urang barat bener lain ulah pek wae beuki mah mesti fried chicken hotdog jeung sajabana ari beuki laras ayeuna can korban mode bangsa urang ayeuna gadis-gadis geuning dibonceng ku motor teh cungcurunganana ka deuleu meni mararusit buuk dibeureman nya irung ditenok irung ditenok letah ditinik bujak kahiji kadua na eta inuman keras ayi ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung deudeuh teuing para pemuda sumohon gila-gila keding geus mah nya geus mahabu eta maka jeung sing salaleber geuning tengah puting teh eta motor geng motor oke jeung aya geng motor segala balap liar bener eta teh kebarat-baratan ayi eta teh nya sedangkeun ai bangsa urang teh bangsa anu sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado nyayi berbudaya urang mah timur we inuman keras ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung bayangkeun eta para can ekstasi eta sabu-sabu can sabu-sabu narkoba putau amit-amit numawi di mana indung bapa ayeuna ningali aya budakna kitu terlibat narkoba buru-buru budak teh bawa ka BNN naon BNN teh Badan Narkotik Nasional lain dek dihukum dek diubaran rek dicageurkeun dek diarahkeun ngan lamun geus dina tangan polisi teu tanggung jawab lain deui urusanana nyai tak kitu era bangsa urang laras merdeka geus 8 tahun urang masih keneh taleler nyai sedangkeun nu diala teh pemuda heula nyaah teuing tulang tongong sedangkeun pemuda teh tulang tongong negara di mana pemuda geus kitu lemah mentalna babari pisan dijajahna teh kurang deungeun kantenna nyai komo dicuci geuning otakna aduh tak kitu mi HP bibi barudak ka indung bapakna utamana laras cing waspada permana tinggal tenan lamun budak geus teler buru-buru ka puskesmas bawa aya di puskesmas cenah diubaran tak kitu nyai sae ceuk mohon maaf sakitu we teh bibi mah nyai sami-sami assalamualaikum waalaikumsalam bibi